tingali alhamdulillah gedenganna painan saur pun guru di dia ibu-ibu di dia mah sarore cenah Kang Kiai oh katawis dayeuna mah dinten ayeuna mah make kerudung ayeuna garulis saware Bu yang menjawab salam mudah-mudahan menjadi orang kaya. Karena berharma banget. Daun salam, daun gedang. Yang menjawab salam mudah-mudahan lunas hutang. Amin. Hoyong lunas tuh hoyong bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ladies and gentlemen, audience community who very happy good night. Ngertos sami. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i junubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim. Wa balagha rasulul karim wa nahnu ala ma qala halikuna wa raziquna wa maulana minasyahidin wa syakirin biqalbin salim. Satu acana gisim kuring pada tumajak kepargi busadayana kanggo ngaoskeun shalawat sasarengan siap Bu. Mudah-mudahan anu dina enjing ieu ngagaduhan hajat ka Gusti Allah sing enggal-enggal dikabul Allah Subhanahu wa taala, anu ngagaduhan tujuan maksud cita-cita mudah-mudahan sing enggal-enggal telaksana amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah doana masih ijabah. Iya sadaya jamaah doana masih ijabah. Sing biasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah salam aku tanya salatullah habibillah. Putrana masing solehkeun rumah tangga harmoniskeun. Rizkina masing jembarkeun milikna masing agengkeun. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Allahumma ij'alna liman nabi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa husnul khatimah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sabadana disim kuring yang gakeun tahiyatul mukminin dirangkai kumitonkeun kadudika hormat. Pakersana guru urang sadayana anu biasa rutinitas sok ngaulang ka urang sadayana tiap saminggon sakali. Urang doakeun guru urang sadayana pangarsa pun rencang simkuring sekaligus guru simkuring Ustadz Yandi dalam guru Igode. Tapi eueuh kode kan Bu. Oh dikerokok. Ya, mudah-mudahan sing panjang yuswana barokah milik rizkina ditambah-tambah ilmuna dibarokahkeun keluargana sing disoleh-solehakeun putra sinareng putuna amin ya robbal alamin. Oke teh hilap kakersana muratibil auqat pengatur waktu pemindah acara alhamdulillah capetan si ibu mah. Ya, alhamdulillah orang doakeun ieu si ibu sing panjang yuswana barokah ilmuna dibabarikeun milik rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Kakantun tukang sos sistem ieu bageur bagian sim kuring pamerikat cekas teh. Urang doakeun ieu tukang sos sistem sing asup ka surga jeung sos sistemna. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu para jamaah rahimakumullah anu keur miharep rahmat Allah hade goreng kita pinter tingkah langkah jeung pola sok sadajan poe kamari urang menang ka bungah moal ka sampeur poe isukan belum tutu ka alaman poe teh aya tilu poe nu geus poe nu eukeur poe nu arek poe nu geus moal ka sampeur poe nu eukeur ayeuna teh poe nu arek belum tutu ka alaman. Awal itu betah di alam dunia undur tahun datang bulan satu asa genap bulan asa sabulan sabulan asa saminggu asa sapoe asa sajam asa samenit asa sadetik mun teu percaya tanjangkeun wae kana boga hutang kiri di ibu sok ngahutang gaduh eta kerudung tos lamunas. Alhamdulillah da katawis atuh ibu ya Aitos lunas mah sok lempeng dianggonan. Aduh can lunas mah miring. Ulah diomeke. Katingali can lunas. Mudah-mudahan anu gaduh sametan berkah ieu Maulid Nabi sing katawuh sametanana. Amin ya robbal alamin. Pan saur Allah Subhanahu wa taala mau jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Saware wihan deui siap ngucapkeun lapan Allah siap ya tapi perjanjian heula ucapkeun lapan Allah na ulah wakaliren lamun panangan sim kuring can ngeupeul sia Bung. Mau jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Oh. Sing saha jalma anu ngalakukeun kasayan sawangsulan sakali dibales ku Gusti Allah 10 kali kebagusan. Amin ya robbal. Mudah-mudahan anu ngagaduhan motor hiji sing jadi 2. Mudah-mudahan anu ngagaduhan bumi hiji sing janten 2. Mudah-mudahan anu ngagaduhan kebon hiji sing jadi 2. Mudah-mudahan anu ngagaduhan caroke hiji sing jadi. Oke, mudah-mudahan berkah ieu Maulid Nabi nu teu damang sing teu enggal-enggalkeun damang ku Allah Subhanahu wa taala.
anu ngagaduhan panyawat stroke sing leungit stroke-na, anu ngagaduhan panyawat kolesterol sing leungit kolesterolna, anu ngagaduhan panyawat gula sing leungit gulana, anu keur nyeri sirah sing leungit nyeri sirahna. Tatih wios bu, tatih wios, ayo cari teh sok air kacepet. Tupat raosnya, tapi ngali alhamdulillah gedenganan. Painan saur pun guru di dia, ibu-ibu di dia mah sarore cenah Kang Kiai. Oh katawis dayeuna mah. Dinten ayeuna mah make kerudung. Ayeuna garulis saware. Bu. Tunduh dina wong dinten ieu dina enjing ieu kurang keur naon. Bu sim kuring naros di enjing ieu teh urang keur ngagungkeun saha Kangjeng Nabi, keur ngagungkeun Kangjeng Nabi. Alhamdulillah berkah Maulid Nabi dina enjing ieu mah haloto tambari mah ngubrek buada subuh liren-liren pas lohor tapi ka pangajian ge bubar kabeh. Bu alhamdulillah di mana-mana lamun urang rek ngayakeun acara rek hajatan rek muludan rek rajaban lamun alim hujan ngalah bangkong talian kumenangkan tukeun kana lawang panto insyaallah moal turun. Oh bangkong nah bangkong nah ibu luar biasa Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak jumlah Nabi, sadayana jumlah Nabi teh aya 124.000 Nabi. Teras dipilih dari Allah Subhanahu Wa Taala tergantung perjuanganana dan kesabaranana. Janten 313 Nabi, 313 Nabi dipilih dari Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kesabaran dan ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perjuangan para Nabi dijantankan ku Allah Subhanahu Wa Taala jantan 25 Nabi 25 Rasul anu urang can apal teh tapi ka ayeuna alhamdulillah kira-kira lamun ditarosan kusim kuring hiji-hiji rek apal moal matak moal ditaros. Ada 25 Nabi 25 Rasul dipilih dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan perjuanganana, sesuai dengan kesabaranana, sesuai dengan musuh yang dihadapinya. Janten 5 Nabi, Nabi ulul azmi nabina. Kayak nama eta mah apal teu Nabi ulul azmi lim hiji dua mikir anu 5 Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kesabaran perjuangannya, kejujurannya, akhlak budi pekertinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan Nabi Muhammad di kota Mekah tahun ulah molotot nyebut gajahna atuh bokuing gede molotot katarak saineng-ineng sim kuring ceramah dihareupeun aya cau
Kakak. Saya tahu. Bu, Kangjeng Nabi dilahirkan di kota Mekah tahun gajah hari Senin bulan Rabiul Awal, tapi coba Gusti orang sare Kangjeng Nabi Muhammad Arab Quraisy Siti Aminah Waqtas babar ayo siap aya nu hurung mancur aya nu di bumi nah tutuhun aja kan akhirnya tiba juga air tong minta kopi alhamdulillah air putih alhamdulillah timimiti sim kuning mah santet tapi kayu dengan cair pantas air dinaik lagi aja air putih itu air murah biasa nasi kuring ibu lamun cai herang kieu teh lamun anu kasurupan sok dibere cai herang sok dimurah diinungkeun tasim kuring ge lamun ngaleungkeun di cai herang berarti uing eukeun nah eling atuh iklan dulu alhamdulillah kapungkur ibu tiap musola tiap masjid bade maghrib bade subuh bergema di masjid pujian bapak-bapak aki-aki bahkan barudak rame Allahu juki dambako muhalabatu kiamuhu wahdaniyah kudrat ilmu sama basar Basyirun Masjid Palih Wetan Masjid Palih Kulon Sakur cai bijil tibuni tilagi oh ada bu belah kulon dan belah kidul ilahi lastunil firqa wala naril faham wafir fa'innaka ghafirun zambil Masjid belah kidul belah kare bedane aki-aki ya hayyu ya qayyum
apa ibu tiap masjid rame tapi sekarang ayeuna murang kali nyepeng HP indung nak ge nyepeng HP bapak nak sibuk ku HP rek mandi HP rek sare ka pasar jalan-jalan modal oge geus modal obe ropek atuh bahkan upami ada seorang umi kapungkur ibu lisana terlepas dina maca sholawat jeung tauhid nalika nimang-nimang nu janten murang kalihna ibu pengalaman teu ngalaman teu nimang-nimang murang kalih nimang murang kalih teh ku basa tauhid la ilaha Muhammad caritana orok caritana teu kajeun teuing sorban oge orok la ilaha Muhammad repeh murang kali teh sare tibra sebab anu dina lisan ibuna teh tauhid jeung sholawat ayo ngagedor sholawat dimang-nimang Ahmad ya habibi 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 salam salam habibi tibra barangkali tisare bediana ibu-ibu nimang-nimang budak balon ada 5 dor atuh lain sare molotoh leuaseun ku balon aya deui belah dieuna eta ibu-ibu nimang budakna make bahasa Inggris everything in my life I see you I feel you that is how I know you go oh more you open the door I feel in my heart my heart my iyo ma iti ma ijah mak makanya luar biasa dulu seorang ibu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala restu doa yang paling diijabah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan seperti didengarnya doa para nabi doa seorang ibu leres tebu simkuring kantos waktos keralit simkuring tepat ada badur ayo lulumpatan jenuh di dagor gajeno segede no digesek ku inung maku buku cagur terus ngalaman bu tegeruka dokter baheula mah gesek we ku buku cager tinggal gue nyeri panon hiji mangsa diletak terus teguduka dokter diletakan waktu indung cager teguduka dokter ciduh indung jadi ubat tinggal gue bengek ngap ngagayam cikur diwawelkeun geuningan paeh wah pace cager wae sakalina asup angin lewat indung ke dapur nyokot bawang atau geninganan minyak tanah terus sabari dibalurkeun didoaan da tetep minum teh cakakak dileuweung inyung talina dihakan diweuweung hitut jadina eta cager terus bu doa indung luar biasa doa indung
mata lamun orang ayeuna menta doa sama mereka nu jauh wayahna sampeurkeun heula indung sebab indung teu rahayu Bapak tangka daraja terus munjung mah ulah ka gunung moja urah ka sagara munjung mah kudu ka indung moja mah kudu ka Bapak sebab eta doa anu paling diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mata loba ayeuna mah ibu anu usaha gajihna gede tapi teu ngarupa kurang berkah usaha babari ayeuna mah baheula mah ibu hese lamun teu meuli macul meuli nandur oh ayeuna mah bari ngaleuya tapi kunaon geus rumah tangga ngan pilot we nyempil di kolot ya gaji gara-gara deh sabulan 7 juta 10 juta tapi kunaon teu ngarupa eta teh berarti kurang berkah usaha na maju berkah na turun naon sebabna cirina ngajadikeun pembantu nu jadi indung rasa bu rasa anakna gawe salakina gawe anakna dititipkeun kanu jadi indung puguh we atuh ngasuh rasa ai paribasa pacena umi oge digaji ku uing teh ai pada si horeng sar bulan teh 200.000 ari anakna jajan sapoe 20.000 lain ngagaji ngarampok sampai tamat benar tak bu mantap gaji sagede kumaha oge yakin moal naon sebabna indung urang dijadikeun pembantu terus kadang-kadang budak ayeuna mah dihalajar teu areuceul tingali dina ayeuna HP seueur TikTok bahkan musim ayeuna mah indungna naros anda nanya aya dina TikTok model kitu nauzubillahi min budak kurang teu eureun main HP bahkan setiap tingkah lakuna pake jeunseun status terus luar biasa rek berangkat sekolah OTW sekul update status terus apa ya tadi gering saeutik update status lagi Batman nih berak mencret aya nu komen babaturanna cebok atuh goblok ibu heueuh HP sarwana jeung indungna terus make HP jeung status patriaset rahasia jeung salaki di statuskeun atuh puguh we sanegara nyahoun naon sebabna ai pan-pantrang cekolot oge baheula geuninganan jang neng lamun geus rumah tangga pait peuheurna telen ku sorangan ulah sok bebeja ka kolot jeung kabitoha ayeuna mah lain kolot deui ayeuna mah lain mitoha deui nu nyaho diomongan urang kabeh masyarakat nyahoun sa RW nyahoun status urang teu parasea resto bahkan anu mah teu saeutik pamajikan loba nu ngeleweng kusabab we setampan apapun suami orang ya tetap suami orang ulah sok dibanding-bandingkeun cara ke urang jeung salaki batur bener teu berarti ibu ti baheula salah milih salaki kunaon bogoh baheula kaidah yang diganti mah leres teu pagawean dana dangdang umat poe nguruskeun salaki hese